suha itu gugupayan. Bantuan. Tekuna naon? Geus idi Faru. Nyahapunten atuh. Tapi eta sampean kumaha? Tekuna naon keneh? Nyawa nyeri. Nya tuh hayu tatih urang kau kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadisri wa yassir li amri wa udatam min lisani yafqahu qouli. Sobat Rancage, anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala, tepang deui dinten ayeuna dina program Kutil Kuliah 3 menit di SMP Yayasan Etikan Sunda Bandung. Insyaallah ku program ieu urang seueur pisan manfaatna. Insyaallah dinten-dinten ayeuna Bapak bade ngadugikeun perkawis tentang ngajagi kautamaan sasi Ramadan. Dina salah sawios hadis parantos didugikeun rehna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadoa dina awal bade lebet kana sasi Ramadan. Salah sawios ngadoana nyaeta ngajagi dina kautamaan sasi Ramadan. Urang kedah tiasa ngajagi keimanan, keislaman sareng hal-hal anu sanesna. Imam Nawawi dina kitab Al-Mazmu nyantumkeun salah sawios hadis anu isina nyaeta doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina mapag sasi Ramadan. Hadis ieu teh diriwayatkeun ku At-Tirmizi sareng Tolha bin Ubaidillah. Ugeranana sapertos kieu. Saestuna Nabi nalika ningal hilal sasi Ramadan anjeunna ngadoa, ya Allah, jadikeun ieu hilal sasi Ramadan nyandak kaberkahan, keimanan, kasalamatan tur kaislaman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dina hadis anu nembe didugikeun dina mapag sasi Ramadan, urang sebagai umat muslim kedah galumbira, kedah seueur saumna, kedah seueur ngadoa sangkan kautamaan dina sasi Ramadan ieu teh tiasa dicangking ka urang sadayana. Wabil khusus ka para siswa-siswi SMP Yas. Hayu urang sami-sami ngajagi kautamaan dina sasi Ramadan ieu. Seueur hal-hal anu tiasa ku urang dilakukeun. Dina hiji katerangan sasi Ramadan teh sami sareng disebatna nyaeta sasi Sahrul Uhwah, di mana sasi anu kedah urang ningkatkeun tali mimitran urang, tali duduluran urang. Contona maparinan tuangeun kanu nuju saum pas dina buka. Eta teh ageung pisan. Sodako jariyahna di akhir ditutup ku zakat fitrahna. Di mana hartosna zakat fitrah teh kanggo ngabantos wargi-wargi urang anu teu mampu supados tiasa ngalaksanakeun Idul Fitri. Sasi Ramadan disebat oge nyaeta sasi persaudaraan atanapi Sahrul Uhwah. Hayu Bapak ngajak kasadaya keluarga besar SMP Yayasan Etikan Sunda, ka para siswa-siswi, para ismangatik sadayana, hayu urang tingkatkeun deui rasa mika nyaah, rasa mika asih ka papada. Insyaallah eta baris anu tiasa ngajaga urang nyaeta dina kautamaan sasi Ramadan.
Mung sakitu anu tiasa kapihatur ku Bapa, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung, Rancage. Rancage, prestasi kahiji, budaya juara. Gusti Nu Maha Asih, cahya Ramadan gelis katimbang, na pucuk tangkal harapan, ngalangitkeun doa-doa jeung kahayang, mangka eling umat manusia, hirup urang dan sajarela, ret ka diri lamu dosa, taubat nasuha itu gugupayan, mengket ka